Hah? Tidak boleh. Nggak boleh. Dari ibu mah RW. Oh, ibu mah RW. Iya, dari ibu mah di Banyaran. Oh, seakur atau Banjaran jeung abdi si Sama ibu mau. mah RW na usia musna nu miskin sampai ibu ngajabat 2 tahun tan pernah yang kakurangan di RW. Alhamdulillah. Anak ibu hadir dia jauh-jauh enggak ya. Tapi ibu kakaknya hanya sama dia. Well. Lain bisa panjang ceramah kalau yang ngajak abang kongul. Ya. Bener dong ngaran hirup Bapak B. Teu kudu riweuh. Tapi ulah nurutan kuring. Mun dia Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan, acuk natos koko, sarung natos hate, kopeana diangge, tong nurutan kuring, bisi teu ka mentalan. Nah, ya Ustad ngarek kieu da eueuh. Pan urang kieu we. Pan batur mah udeng badag gamis ngangsar soban ngagaplek. Jamaah teh patumpul ku jeung sumping al-mukarram. Coba ka urang kalaka wel buat eueuh nu assalamualaikum. Ulah ngaracaran teu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina qalbu tumaretes kana hate tumali kana jantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkapkeun rasa calutak min culat ngalatak istren panastren dudupak sang rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati samubari dibiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hambolan calinci luncan pulang udar tina kali gadang cindra dina subaya muareng ngijing sila bengkok sinembah sejak husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur dihandap mewah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur mewah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu obat nu teu geurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh pesunah ka para kulawargana nu ancet pancet istiqomah imanna. Teu umput ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, cadleeh ku kapanasan. Buar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pameget istri nolan nyonto Kangjeng Nabi. Cunug waktu nyambut catur nyongsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakayut ati. Sejasilih pikaheman sang-sang badan titip diri temuki kauntun tipung laksana paneja ati. Supaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji. Sagagang kembang kaheman sarang deui kembang kadeuleuh. Ingkang ieu anu tejang embah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rapi. Diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kakang wargi urang doakeun ku urang sadayana tong jejerih lamun seuk meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadra miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejam motretkeun karetening ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi
lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu mata timpuh sakolebatna ingatan lalakon bangsa katukan anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibuwuh ku sifat asah asih jeung aksuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapi ulah ripuh komo deui lamun ropok bari penting dibere bahasa kitu kuat kaciri nunutanana teh para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring pupuh lembur Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, lebe tur LPMD urang cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rek ting-ting papak sarua moal deuk ngabeda-beda urang hadir di ieu tempat tangtu gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan muga-muga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajenna amin ya robbal alamin. Lamun jalma meuli pulpen pasti keur nulis lamun meuli jam pasti keur nuduhkeun waktu lamun nu dagang pasti hayang untung nu tani pasti hayang hasil ari ibu pangaosan hayang naon bisi hayang panggih jeung urang cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu kira tanya ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa moncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parawek wae da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting HS wae kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit dipuput wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge sok burger wae ibu ge arapal ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae berarti ilmu teh hakikatna mah di mana ayana jadi urang teh lain teu boga ilmu baroga ilmu mah ngan jadi oncor bener tah kitu kudu ngaku baroga ilmu mah ngan jadi oncor Kang sehat can jadi oncor ilmu timbul pertanyaan saha atuh jalma nu bakal menang cahaya tina eta ilmu hiji jawabanana lain jelema nu sakola luhur kaloba jelema sakola luhur ai punten eueuh kabisa nah ari kolot baheula teu sakola-sakola acan punten nepi karangkuh punten kalangkung ta eta hakikat ilmu mah lain sarjana lain S1 S2 lain tah nu ngaran-ngaran ilmu mah hampura perilaku hirup well jadi jawabanana saha atuh jalma nu bakal kaeuntepan ku eta ilmu hiji we jelema nu bersih hate keur mah hirup bodoh kata mah saban geureuh ka batur bodoh wae nganyarikeun batur komo pinter moal teu ngaleyak batur naha hate nu kotor well kenah ieu cara maju arungeun harta ge sarua harta teh deuk ka saha ieu harta teh ka jelema nu alus hate malah mandar harta eunteup di jelema nu alus hate bakal loba jelema miskin katulung yatim kabela nu bingung katulungan nu susah katalang nah harta eunteup dina hate anu alus lamun harta eunteup dina hate anu kotor loba jelema beunghar tapi kumedna beak dikaro bener tuh keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding ka batur hate anu kotor batur beunghar dituding nyegi batur beunghar majarkeun nuyul maka harta moal eunteup ka jelema nu boga hate ruksak sarupa kitu sangsara wae ngaledek batur komo beunghar moal teu sombong ku pangaboga weh boga kongkorong edeng-edeng jepret foto 40 gram dari suami kumaha sia we imeh padahal gedong sigrong mobil mewah sawah lega angrot tungtung hirup sarua gedong sigrong balik kanu nyaran kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah anger dianterkeun ku pasaran matak nu ngaran hirup naon urang disombongkeun dina eta harta sarua apa baju warna-warni anger pambalikan mah warna bodas matak hirup tong sok loba ngomongkeun masalah baju komo pengajian bab baju mah da insyaallah pengajian eta teh babari bangkrut ibu-ibu teh kana baju mah nomor hiji Pak
Cek Ustad wayahna Senin kudu bodas jeung manyuk bodas kabeh, sarasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki liren mah ngaos teh naha jangan kana sirah. Karena baju dan kudu saragam lain baju keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tah nu kudu disaragamkeun teh eusi hate. Nu miskin pek tulungan, nu susah gerak talang, nu bingung gerak tulung. Baik baju nama budak beda gengan hate kudu sarua, pek gerak tulungan batur. Ai baju gerak sok akur, ari hate teu akur-akur, meni lieur. Genah aya cenah moal banurungeut. Tak ayeuna teh umat Islam teh keur leungit ka saragaman. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, nabet kudu pasea. Berarti lain Quran anu salah, lain agama anu salah. Naon anu salah eusi hate bongan mung sarua. Matak nu kudu kurang diomean lain awak-awak teuing, awak mah enteng, ibu hayang geulis babari tinggal meuli skincare. Banget glowing teu punu perme. Anggar nu kudu kurang diomean mata eusi hate, harga diri manusia lainna pangkatna, harga diri manusia lainna kakayaanana, harga diri manusia gumantung eusi hate nu sabenerna. Wedak dipake, lipstik dipake, pek ngarah geulis ngan kudu bareng jeung amis budi, ulah wedak kanal beunyeur beureum ai teu haseun beungeut. Da batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlak. Maka akhlakna sumberna tah urusan hate. Ibu ajeung teri, da eleh ku teri. Bangke teri 25.000. Aya hargaan sanajan bangke nu panggeulisna di wilayah ujung Berung maot teuneun di pasar eueuh nu meuli. Bener matak harga diri manusia gumantung hate. Ku hayam ibu eleh, hayam buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk, tulangna sebelah tulang. Naon nu teu manfaat ti hayam? Coba ayeuna ibu ngenog nyanyi teuneun di warung batur bangkrut harita teh. Naon nu disombongkeun sok. Jeung aing ngaran-ngaran ngalusan awak keuna ku akhir anger beuki ruksak. Da ibu teh nambahan umur teh lain beuki alus kalau ke beuki ruksak. Matak jeung kuring ge memeh ceramah kade ulah cumentil. Naha nempo kolot cumentil teh da iji da tuh. Budak ABG 20 tahun gumelis meujeung aya modal geulis nini datang urang Pak Ustad sareng ngeokot hayang nyekek atuh dah. Naon nu rek disombongkeun hirup ukur disebut. Ternyata nu ngaran hirup teh Pak ukur disebut. Nana gerhana ceuk batur ustad, ceuk batur kiai, ceuk batur ajengan, kuring teu ngaku teu hararayam disebut ustad. Nah, sieun teu akur jeung pagawean, hanas ku batur disebut ustad, ai pagawean pasea, nu kudu kitu ustad. Hanas disebut ulama, hanas disebut kiai, ai teu pedir, na kudu kitu. Hirup. Era disebut ustad kiai teh, lamun teu cocok jeung pagawean. Oh well. Buat ruas. Ustad kiai ajengan boga tugas di Allah langsung warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di ujung Berung aya nu pernah baru sampean, kuring yakin lain tahajud eta mah kalinsir. Jadi urang disebut ustad kiai ajengan karek sesebutan secara duniawi can wawuh jeung urusan ukhrawi. Sabab can katempo dina gawe. Bener. Ustad kiai ajengan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayeur dibikeun. Nana gerhana ceuk batur ustad penta jamna dibikeun mah. Tah ibu teh suudon. Ieu mah pengajian teh ngadondar oraka. Tapi da ibu ge sarua lamun ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit tong sok diomongkeun. Ragrat we urang teh karek disebut batur, gawe nama can katempo. Disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin.
malahan si miskin panggedena jasa. Aya nu maot pangeulana nyokot pacul si miskin, aya nu maot pangeulana nyeun kuburan si miskin, aya nu maot ngaboehan si miskin, tahlil si miskin, nyolatan si miskin gede jasana. Matak bejakeun ka urang ujung berung lamun aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta pikeun paculna mangak nyeun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu ditium menang batur, baju menang batur, selop menang batur, sapatu menang batur, imah menang batur, maot dikubur batur, ditahlilan batur. Matak bejakeun ka jelema nu sok goreng jeung batur, narek hirup sorangan di dunya lur. Anger manusia mah butuh ku batur. Bener. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Mata kamari nyaralon coblos geuning ku rakyat jadi panaon jadi pejabat. Hakikat nama rakyat anu nantukeun moal mungkin jadi pejabat lamun teu dicoblos ku rakyat. Mata geus jadi pejabat teh turun atuh ka rakyat. Sing nyaho ka susah rakyat, sing apal ka bingung rakyat, sing wawuh jeung kasedihna rakyat. Eta anu kudu diarep-arep ku rakyat. Lain ukur janji kudu aya bukti, lain los nyorocos nu penting mah aya buktos. Well, hirup ukur disebut. Maka jawaban nu paling pasti jelema nu hatena alus bakal cicing dina angka 0 teh kosong teu boga naon-naon. Nah negerhana capetan kieu cabut ku Allah teu bisa nyarita naon-naon. Ibu ayeuna daek pengajian cabut ka daekna jadi kedul hirup. Mata hirup sagala rupa ge kun payakun milikna Gusti. Daek didaekeun bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Matak bejakeun ka jelema anu pinter sombong ka mana Allahna, da Allah mah mere pinter lain keur sombong. Tapi jelema geus dibere pinter, pigawe kapinteran supaya jadi oncor keur nu bodoh. Geunah aya ceramah loba nu ungeut. Teuing ngarti teuing tunung. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus jadi pinter jadi. Ayo urangna saha? Nol urang mah teu boga naon-naon. Bener Bu? Lamun jelema cicing dina angka 0 bakal nyokot ilmu tina sagala rupa. Orai jadi ilmu. Orai cicing 30 poe ganti kulit ngaran anger orai. Boa urang mah pangaosan teu ukur ganti baju ganti tiung ari hate teu ganti-ganti. Pangajian menang jeung dulur teu akur anger, kasalaki galak wae jeung tatangga pasea parbut warisan ongko aing ngaji mah malam Jumaah menang kumaha batur mending aing tara. Orai ganti kulit can ganti ngaran, ganti baju ganti tiung can ganti jeung kalakuan. Kasindirannya. Aduh. Aduh sabodo deuk diulam depek teu kajeun. Hileud jadi ilmu. Jelema kabeh sieun ku hileud, tapi hileud cicing 30 poe. Muntal dirina lol jangjang jadi kukupu, jelema keung ku hileud, tapi resep kana kukupu. Tah ladang ibadah teh minimal batur geuleuh, batur rujit, batur cua jadi resep ku akhlak urang. Ladang salat buktikeun akhlakna, ladang pengajian buktikeun ku akhlakna, ladang ibadah haji ge buktikeun ku akhlakna. Lain dibuktikeun ku ujugna, batur teu ngomong haji teu polotot haji masia we ah. Keul budak. Buktikeun ladang ibadah haji teh naon atuh? Tawado hirup, nyaahan ka batur, tegeuleuh ka batur, tecua ka batur, lalakon hirup teh kitu atuh. Ieu mah balik ti haji teh disebut haji baud. Rajin aya tetangga nyebut haji sakali buruhan 10.000. Tiba tetangga nu kadua 2 kali Pak Haji 20.000. Ari incuna bersih haji 200 dibayar kontan. Berarti ibadah hajina hanya sebatas hayang menang gelar tanpa aya eusi naon-naon. Bener? Ladang sholat buktikan dina akhlak karena batur jadi resep. Pan sholat teh kabeh ge tungkul, keur sholat tungkul bubar sholat ge kudu anger tungkul. Ai tawung tungkul teh gambaran tina tawado. Ai tawado batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih berilmu batan urang sehingga dirina jelema nu tawado hayang ngajenan batur, hayang ngahargaan batur, dirina teu hayang diajenan batur. Hese ilmu kitu teh. Rata-rata nama urang mah ngarep-ngarep dihargaan batur,
urang mah teu bisa ngahargaan ka batur. Bener. Kenah deui ieu ceramah deui. Tuh. Dina gawe gila. Anjing teh jadi ilmu. Kata kuring mah panggijeng anjing tara nyarekan ka anjing. Punten we cinepun guru eta teh ka anjing. Cepet tangan terada gelok cenah maneh. Anjing teh nyebut gelok, mah nya guruna anjing. Kali-kali mah guru urang ka anjing. Kalau mana guru ka anjing paeh ukur bilatungan manusia maot mah hampura lain sakadar bilatungan tapi manusia bakal tepung jeung alam balitungan. Kadua anjing elmuna najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantal ala padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul kana kanyerian batur. Aduh bener lor. Maka tong sok ngocobrot ngomongkeun batur bisi batur nyeri hate ulah kajebak ku kesalahan batur nu salahna urang ngomongkeunana garelo atuh. Batur nu salahna urang ngomongkeunana garelo batur nu salahna boga dosa ku salahna urang ngomongkeun boga dosa ku gibahna saruana. Aduh kabuka meureun sirahna nya euy anyao ah. Eta nu bapak-bapak di jero obat. Bener ya. Oke, ibu kitu. Nama kitu ungeuk pan ibu nu kitu teh. Tong kajebak ku kasalahan batur nu salahna urang nu ngomongkeunana batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna saruan. Padahal toong atuh hikmahna batur salah teh pan urang jadi bener. Da ibu ge tatangga pasea pan ibu jadi balik rumah tangga jadi balikna ibu rumah tangga teh lantaran lalajo batur cerai wae. Baratuk teh tetangga habeun pasea cek ibu teh Pak urang mah ulah jiga si itu nah pasea wae heueuh mah aneh pasea tapi loba anak kumaha cek ibu ngan haraseun beungeut budakna teh kumaha cek bapana meureun nyieun bari baeun gitu. Apaan ibu bisa balik rumah tangga teh lalajo batur pasea wae matak batur salah batur kitu batur kieu telem karena awak urang kade bisi urang nurutan kesalahan anu sarua jiga batu enteng keur urang hirup bener bu tak hirup mah dipikir-pikir mah naon pak hirup teh biasa tetep kuring mah celana biasa baju biasa ngomong ge biasa teu ku Inggris kalau mah tabunya ngomong ke Inggris mah ibu jangan abdi lieur in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh. Boro-boro ibu urang lieur bisa kuring ku Arabnya bisa lah nah atuh teu ceramah ku Arab teu bulinglung abdi pingsan kieu mah ku Sunda kan bergetek ge matak seuri ge ngarti geuning cenah itu mah teh seuri-seuri eta mah gede hutang balayar abang emok balayar hah enggak boleh ibu mah RW iya oh sakur atau banyaran jeung abdi Cimaung. Ibu mah RW-na siang musna nu miskin sampai ibu ngajabat 2 tahun tan pernah yang kakurangan di RW. Alhamdulillah. Ada ibu hadir dia jauh-jauh ge yo. Tapi ibu makanan aja sama dia. Well. Lain sapanjang ceramah kakak aya ngajak awang kongur. Nya. Bener ngaran hirup bapak B teu kudu riweuh. Tapi ulah nurutan kuring mun dia Pak Ustad Pak Kiai Pak Ajengan acukna tos koko sarungna tos hate kopeana diangge tong nurutan kuring bisi teu kamentalan. Nah ya Ustad ngarek kieu da eueuh pan urang mah kieu we pan batur mah udeng bada gamis ngangsar soban ngagaplek jamaah teh patumpul ku jeung sumping al-mukarram coba ka urang kalaka well buat eueuh nu assalamualaikum palang dibagi geuning aya warung nanyakeun lah si Bu paling mana nu pangaosan wah cenah kalem we ustadna lagi bakal telat kitu balik ka urang nah itu diantar berarti batur lalajo cangkangna teu bagus kana eusin mata kirupa aya cangkang eujeun eusin hate ilmu bakal jijing dina tilu di mana eta qalbi qauli fi'li ilmu teh cicingna teh dina tilu rupa qalbi hate qauli ucapan fi'li pagawean
mun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu geura toong geus hatena bersih geura toong ucapanana tara nyikeung batur tara ngahina batur tara ngaledek batur geura toong amalna tawado dina hirupna sehingga ilmuna bakal ngadurung dirina ngajorong dirina hayang ngajaran batur lain diri nu hayang diajaran batur matak jelema nu alus teh urang tong ngarep-ngarep diajaran batur lamun urang teu bisa ngajaran batur tong ngarep-ngarep dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jelema nu alus jelema nu bisa silih ajenan ke jeung batur. Nah, itu pan loba perbedaan. Benar dina beda, teh kudu silih ajeuna. Andi boga budak teh lantaran bedana hiji di imah, salaki jeung awewe pan beda. Geuning kata silih ajenan borosot cipeju. Coba lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak kucing. Ya. Otak hirup tong anti dengan perbedaan. Ustaz ge barareda. Nya tak mama hayang ngulung ceramah teh nerangkeun karuhun di Sumedang Abuya Muhyiddin. Nyata mama hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip di Kota Waringin. Nyata mama hayang anu jika ojek online urang. Mama hayang bari curhat, mama dedeh ulem natong abdi. Pan mama dan curhat dong, iya dong mah, saroge abi mah nyeburutnya tuh usaha. Ngomongkeun ka mama dedeh. Kumaha mama dedeh datang ke RW nyieun BPJS sopak bengok etana. Mama dede bagian silih aja enak. Ternyata mama hayang anu lentong aagim digeger kalong lentong suantana ge halus. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di ujung belung ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya ibu senang AA yang kurang senang. Nah, kolot unggul. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir, ngajak sedih hesek gitu ya. Orang banyak berzikir, hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir, kurang tenang. Dan orang tidak berzikir, tidak akan hidup tenang. Setuju tidak nih? Ha? Allah akan menyelamatkan ibu bukan dengan cara ibu, tapi dengan cara Allah. Ketika ibu pacaran sama yang tampan leuwih kaya ai jadi jeung nu peto tarimakeun da Allah mah teu nulungan ibu nu kasep beri beunghar salingkuh wae coba salaki ibu beri petot pan mungeun salingkuh nah teu payu. AA sadar ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA mana jadi AA mau pamit kalunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan sedangkan ai jatah keur sautangeun. AA pamit ya. Assalamualaikum. AA diem. Mama ngulam ceramah hayang nu bari nyanyi. Oma. Roma Irama mah ceramahna dakwana dengan nada. Silahkan berdasarkan kahayangna masing-masing. Otak Roma mah dakwana ge bari nyanyi. Tuh di Amerika mungkin jeung aya lagu katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Ini katanya kok mana suara? Rama Irama mah dakwana bari nyanyi, mata cek urang tasik nage keur leutik nage Rama Irama mah lamun cetot teh tajong wae make nada. Pati ibu mencetot di tajong, aduh. Roma mencetot di tajong, aduh. Kemarin, mun goreng jadi kemek pantes kasorana tari. Bandung, ujung berung, dua deui ceu, meujeuk kuring jadi kenek. Coba Roma Irama jadi kenek, aduh. Ujung berung, dua deui. Timpa orang dia bari heureuy Al-Fatihah ngadon tawasul. Batak jelema mah geus boga takdir jeung katangtuan masih pangreueuh. Pak Kades jadi kades 3 periode takdirna. Cobaan Pak Kades jadi ustad mah anu ngulem.
mana gerhana cobaan jadi kades jeung meunang mata hirupa tong sok kabitaan ku batur gerak cicing dina takdir masing-masing nikmati syukuri anu geus aya teu kudu riuh lamun kabitaan ku batur biji we panas paranan batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli mobil ratuk angen batur meuli motor muntaber batur meuli sawah ka rumah sakit batur nyeun imah paeh diri urang disiksa lain ku Allah kunaon ku perasaan sorangan bener Bu mata hirup tong loba kahayang da takdir mah moal nyamperkeun kanu hayang tapi takdir mah mun datang moal bisa ditolak dihayang-hayang ge moal pernah datang takdir mah kun fayakun Allah nu boga mata tong siri ku takdir batur geus takdir mah hartos cobaan RT gresok udang sing badag gamis sing ngasar edek RT di ulam ceramah moal kumaha cek warga aduh RT anyar tobat nah takdir lainna baju takdir lainna dina penampilan tapi takdir mah pasrah sumerah diri urang ka Allah mana Gusti kumaha salira we abdi mah deuk dikitu deuk digege abdi mah makhluk Allah kumaha Allah we bener mama cenah ceramahna hayang nu make budaya wayang nah wayang dakwah wayang ge ku carana eta cepot beureum leungeunna meureut tah jelema teh kadang-kadang kasipatan ku beureum jeung buleud mata lole bahasa Sunda kembang beureum buah buleud kembang beureum hawa nafsu buah buleud bisa capekeun aya pan jelema kitu nya laleur gitu teu dinu kotor napalkeun ku kotor hirup si cepot lol semar beungeut bodas kulit hideung ai beungeut buruan hate al wajhu majratul qalbi ai beungeut teh buruan hate mata kupuring katempo nu beberapa katakan seuri eta lunas hutang karena mun belah ditu tadi ajak seuri teh ngaron mesem eta mah ada aya kene beban jigeuna lalajoan deui dina samar dina sirahna aya kuncungna hitung ku Bapak 88 naon nu 88 Asmaul Husna dina uteuk tauna walang taga robati gogodongan manusia nu bakal salamat bakal cicing dina angka 89 Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajab ya Fatah ya Alim ya Khabir ya Basit ya Khafid ya Rabbi ya Mu'id ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim nepi ka ya syakur Asmaul Husna dina sirah teh ya Rahman ya Rahim Allah teh nu maha welas maha asih buktikeun awak ibu sifat welas asih teh welas asihna Allah maha welas maha asih Allah buktikeun awak ibu sing nyaahan sing asihan sing dedehan batur ngewa urang cinta batur geuleuh urang deudeuh itulah Rahman Rahim aya dina sifat awak urang eta nya leungit sebenarnya lo budak tetangga dagang comrok nongtot leho meuli moal nama gejeng moal berarti ibu mana lajo leho lain ku comrok nah awak bapak aya kaalusan nah awak bapak aya kagorengan Allah teu pernah molekerkeun kagorengan bapak ditutupan kagorengan bapak nu ditempokeun ku Allah teh kaalusan sehingga batur ngahargaanna gerhana lain kuring nu berharga tapi Allah nutupan kagorengan kuring bener ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat tapi Allah munian sarapet-rapetna kesalahan ibu coba lamun ku Allah dibongkar mungkin teu jelema bisa silih hargaan moal bisa aduh nya tadi ge apal atuh saha baheula nu keur lalajo calung pasarung-sarung jeung jalung teh ini kok asa salamet we bapak-bapak ge saha baheula nolol ku ngejangela imah rana jadi kontot ku haji ditutupan ku Allah kagorengan cukup kurang jeung Allah anu apal istighfaran ti ayeuna matak tong nuduh anu jauh tong neang anu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana nah awak urang teh aya saha innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung awak urang kuring leuwih ka detik ayeuna hayang nempo mana jelema nu bareng jeung Allah apakah barudak ieu hadroh bareng jeung Allah teuing apakah ibu pengajian bareng jeung Allah nyao apakah nana gerhana ceramah jeung Allah teuing apakah ka tukang son jeung Allah teu apal yuk urang tanya isuk aya deui pangaosan ustadna kudu setempat nu ceramahna mungkin teu jamaah lobana seperti ayeuna nah berarti kajawab ieu pengajian lain jeung Allah hayang panggih jeung anu na TikTok
Iya barudak hadroh ulam deui ku ibu tong dibayar saperak-perak acan datang mah berarti barudak hadroh lain jeung Allah jeung duit nya kapangih jelema bareng jeung Allah jeung teu kahartos nah gerhana ulam deui tahun hareup tong dibayar sapeser-peser acan datang mah ka ibu teh sudon deui beginilah ceramah bagi daroraka cek abdi mending paralik ka itu mun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu berarti kuring lain jeung Allah tapi jeung pangabutuhin sedengkeun Allah ngarep-ngarep manusia innallaha ma'ana anu Allah teh bareng jeung dirina lamun Allah bareng jeung dirina ibu rumah tangga bareng jeung Allah da gampang da ieu mah barangna jeung nafsu amok kasalaki si bagong gitu timpah cek salaki naon mana nyebut bagong berarti sago penting aing hees jeung bikangna macam anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak bebujang mata sesegro ku disebut bagong hiji budak jadi korban dua rumah tangga awut-awutan tilu ibu jadi randa mata kaduhung aya ditungtung batak cekolot tong sok ngagugu hawa heuh eta barang atuh jeung Allah ibu ama kasalaki wirid ama kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar la ilaha illallah ama keneh yasin pan salah kitu jeung bari maca ayat kursi teh kursi mah duit 2 juta bikeun ka ibu anu keur subhanallah bikeun 2 juta jawab ke ibu shadaqallahul adzim pasean teh budak teh korban ibu teh jadi randa itulah fungsina wahyu fungsina Allah mata innallaha ma'ana jalma hayang salamet pek geura cicing bareng jeung Gusti nya jeung bareng jeung Allah teh hese jalma nu bareng jeung Allah mah boga harta hayang zakat boga kapinteran hayang ngoncoran hirup boga kadaek bakal ngagupay anu kedua itu bareng jeung Allah pan urang mah aya pinter sombong beunghar adigung balik padahal cek Islam atau menang ngedeng-ngedeng kongkorong ka jalma nu teu make naha papanas batur sideuk tetangga teu bogaan kongkorong dar dibukakeun 40 gram dia kumaha cek tetangga sing ku bangsa bingung di dieu nu bikode gigi bring hayu urang panausen ini ruji ya naon harta dipakai alat kasombongan bener innallaha ma'ana tasaha tu jelema nu bareng jeung Allah tadi kuncung semar teh 88 tinggal praktek hirup sifat Allah wujudkeun akhlak ibu mun sifat Allah Rahman jeung Rahim tembongkeun nyaahan asihan deui mun sifat Allah Al-Ghafar Maha Pengampun batur geuleuh batur rujit batur cuak batur ngewa batur ngahina batur ngaledek urang kudu asa kampura ka jelema nu geuleuh ka urang berarti urang geus kasifatan ku Allah Al-Ghafar Maha Pengampun lamun Allah urang mah asa kampura ka jelema nu ngewa ka awak urang ibu baheula rumah tangga jeung salaki kumaha ngomong oh moal aya deui nu pangkasepna iwati salaki abdi keur bener gebrok pasea rak-rak tala pangih di uluman kadieu saja tong deukeut jeung si bagong berarti lain Al-Ghafar eta mah pendendam mata balik kana ilmu teh awak ibu taneuh cai angin seun dunya kidul kaler kulon weta Islam syariat tarekat hakikat makrifat Quran lafaz makna matan makna opat papat kalimat pancer opat dulur sorangan pancerna hate sorangan matak jelema mah tuturkeun ceuk hate rong saban denge bancet di denge bangkong di waro kacau deui ge nu hajat lamun ngadagi bancet bejana hajat abu atuh ade Astrid 18 juta wayang 60 juta sok tabeuh 2 poe jebleh di masjid cinta kunaon bah ceuli kieu minggu berhajat ke di hutang lepok hayang tuturkeun gumantung hate urang mah desa kamampuan we hiburan ala kadarna pangaosan hayang nana gerhana sugan we aya waktuna beres ya ulah pancet denge bangkong di warok atau lamun ibu anu mangaruhan tabuh itu tabuh ieu jawab ku ibu heuh ditabuh ngalamun keblog hutang bayar kumaha batur moal milu nulungan moal kekeh pancer nama awak sorangan papat kalima pancer kidul kaler kulon wetan awak kurang nama di dia
Bener Bu? Quran lapad makna matan maknawi, lapad lapadna makna artina matan eusina maknawi amalna. Ari urang nyingeurepan Quran karek nepi ka mana? Karek kana lapadna bari eta ge tektok daleta urang mapan pondok. Wala bedolin. Digang beureukeun ku batur masah cenah salat lagi mah wala bedolin. Ari letan hese. Lapad wae geus hese komo makna. Bismillahi kalian nyebat asma Allah. Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Matan teh eusikeun kana awak. Bismillahi kalian nyebat asma Allah. Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Eusikeun kana awak bakal katempo nyahan asihan geudehan. Tapi tempo amalna tah kakara disebut maknawi pagaweanan. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Lamun bener sadaya puji kagungan Allah, hirup tong asa kapuji wae. Ieu mah deuk tahajud nyen status OTW tahajud. Tah yang dikieukeun ku tetangga. Eueuh oge nu ngalaik padisukna bebeja asa tunduk. Teh kunaon tahajud penting. Ku maneh bae imeh ah. Pria datang. Nah di bangku Pak. Oh dia kada dulu. Padahal bioskeun wae atuh. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan. Berarti hirup tong asa kapuji wae. Geus maca Quran, geus maca shalawat, api-api serak. Sinten kunaon? Geus ngaos Quran sabeubeutih. Nanaonan kitu petah. Bener Bu. Sing nyumput amal teh sing nyumput. Ulah digunuk-gunuk di dunya, di akhirat eueuh teh aku ujub. Sumputkeun ulah hayang dibeja-beja ka batur, tong hayang disanyung batur, tong hayang dipuji batur, tong hayang disebut ahli ku batur. Kakara disebut alhamdulillah. Komoro rob teh nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa. Tah ibu mah geus teuing. Rob nu ngadidik, nu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa, nu nyipta. Ibu diciptakan ku Allah nih. Berarti ibu ge dijaga ku Allah. Tong geung sangsara, sieur leutik masih kana aya daheureun anu leuwih leutik tibatan sieur. Komo manusia boga akal pikiran. Cak-cak cicing, reungit hiper tapi eueuh cak-cak begung. Eueuh cak-cak begung. Padahal reungit hiper cak-cak cicing. Ya. Mata manusia tong keung ku sangsara. We nya tak mah sangsara wae. Yeuh boga duit 10 juta hoyo. Ngan panon dicokal hiji ada. Beunghar berarti eta. Panon hiji wae deuk dibeli 10 juta eueuh mikeun. Nawak bapak, nawak ibu ginjal wae 1M hargana. Jantung wae 1M. Juk bisi ngarasa sangsara jual ngarisu dikubur. Duit 2M beunang. Teu sudi cek ibu teh. Mata tong menyebut diri urang sangsara, Allah teh geus ngabeungharkeun tina patokan wujud. Bulu panon geus alus ku Allah teh sakieu. Dipanjangan. Atuh balik ti detik kusuk kana susukan. Lah aku lu panjang panon. Panjang bulu panon dipanjangan, atuh ngicep jiga nu tunduk. Cing atuh tong sok riweuh-riweuh teuing hirup teh. Roh. Ieu rambut. Ieu alis. Ieu kumis, ya, janggot, bulu dada, bulu betis. Geus. Geus, tong ngomong gue. Rambut manjangan, tapi halis teu manjangan. Roh, Allah menciptakeun, Allah ge miara. So, ibu rambut manjangan, halis teu manjangan. Geura tanya, rambut adalah rambut, halis oge rambut, kumis oge rambut. Tapi nahan nu manjangan ukur buuk. Tapi nah halis teh panjang. Da kabayang lamun ibu di dieu paranya halis urang di urang teh sudi datang ge. Asa ceramah di alam gaib. Wawas tulang, na jero panangan aya tulang. Tulang mana nu manjangan? Tulang leungeun, geuning huntu teu panjang-panjang padahal tulang. Rob, Allah nyiptakeun, Allah ge miara. Nah, make jeung kudu keung gitu. Teu kabayang di urang ngeteng huntu ah. Ya rayang kudu datang ka dieu. Homo panganten anyar panjang huntu sapoe paling kuat rumah tangga, rajet itu pamajikan. Allah teh maha sampurna nyiptakeun manusia ge kalayan sampurna. Bapak kumisan, bapak janggotan, ibu eueuh kumis eueuh janggot. Ieu teh pendidikan ti Allah sinyal yen manusia lalaki ngakal pamajikan ngakeul, lalaki ngarah pamajikan ngari.
sinya lalaki kumisan jeung jangotan teh sangkan ngakal ibu ngakel, sangkan ngarah ibu ngari. Bener. Bener salaki kumis panjang, janggot panjang, baur. Da jiga lele useupeun. Mun ibu deuk baen ge alus, nah kumis eueuh janggot eueuh, baur. Lumayan jiga jeruk deuk bitu. Maka nu boga hak baur mah ibu. Mun bapak-bapak mah teu meunang buat baur. Mata teman di dia aya bapak-bapak nu baur, dirok isuk deui. Ngakal lalaki mah pamajikan ngakeul, ngarah lalaki mah pamajikan. Mata teman lalaki buat baur, area. Banyak yang lagi baur juga. Kalau ge awak gede, baur batu bujit. Ya Bu. Sing kosong. Maka jelema nu kosong teh balik kana awak ibu, taneuh cai angin seuneu. Ai taneuh diidak dileyak digeulehan dikeueuhan dirujitan dicuaan, genep bulan halodok nolol hujan sapoe, ngaran taneuh teu pernah dendam. Nu melak juput jadi, melak pare jadi, belut jadi, lauk jadi, padahal halodok genep bulan nolol hujan sapoe, teu dendam eta taneuh. Patak lamun jelema cenah bejana tina taneuh tapi boga penyakit dendaman, bisa jadi si eta taneuh sengketa. Komo nu hasem beungeut nu beureun taneuh kuburan. Nepi ka seueuneu. Taneuh ilmu. Cai ge ilmu. Penat ku bapak naik ka luhur dipenet deui rembes ka anak, cai penet deui dupak we. Nyieun kaalusan tong kahalangan kudu ngewa, nyieun kaalusan ulah dumeh batu resep. Nyieun kaalusan kudu karna Allah, ulah karna manusia. Sabab hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Bener Ibu? 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Gus Miftah ceramah 2 jam kacaletot 1 menit. Nya jelema mah nemponan nu 1 menit. Aduh. Saha ta jalma anu 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan? Ieu tah. 1000 kaalusan leungit ku hiji kaalusan saha? Ieu. Ieu. Ibu-ibu sok bapak nyeun imah pageuh pajuweut teu daar seubeuh konggorong boga gelang aya raos ibu boga dosa oge kitu raos beger sakali sok rasakeun bener teu Pak 1000 kaalusan leungit ku hiji kagorengan beger sakali ngabonceng papanggih tina WA-na ibu ingat kana imah ingat kana konggorong ingat kana mas kawin kumaha cik ibu nyeri kurang ajar leungit kaalusan lalaki lamun bapak nyieun sakali kagorengan beak tak kaalusan baheula nya oh geuna suserian rumasa mata kirupa kudu karena Allah karena manusia mah capek aon hayang kapake teuing ku jelema riweuh mending we cuek nya Bu teu kapake heug henteu kajeun kuring mana gerhana deuk resepek henteu paduli aya nu resepek turunkeun ceramah nepi ka geus nya tau urang izin ka maneh teh maksakeun balik teu kudu riweuh hirup mah bener ya tahu angin sarua ilmu angin cek Pak Kades teh enjing wayahna cenah bakal angin puting beliung jam 10 ibu salamet tinggal ingkah we ka Cimaung gadeun kuring salamet ibu aya angin puting beliung tapi ibu moal salamet ku angin nu leutik ngahiliwir ieu ge di dieu biheung salamet ku angin puting beliung mah jelema bakal salamet kabur we tapi jalma moal salamet ku angin anu leutik ngahiliwir calik nuju dipangdongengkeun nuju tuang atos ngaleueut atos itu nu di tukang lol angin leutik nunutan kuring jalma moal pernah kabeureuyan ku cucuk kuda tapi jelema bakal kabeureuyan ku cucuk peda matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya musuh nu sanyana tah awak sorang lain baheula masjid dijaga ku belana tapi masjid pinuh aya-ayeuna masjid eueuh nu ngajaga tapi masjid kosong deuk nuding saha Bapak oh iblis pernah panggil setan teh kuat kedua teh bebeakan saha nu kedua Bapak nganuding setan cicing sok kurang pikir da urang mah loba kasieun ku buta hejo sieun mun aya ge nae kana panggung teh ceramahnya kali ya
Da eta mah nyingsieunan urang Belanda ke umat Islam buta poek hejo lambang Islam tak urang teh keur poek kana lambang Islam heuh-heuh abu teh hejo teh urang apaan anu teh poek kana lambang Islam lalu juga ganggu di jam 10 ke jam 5 jerman aku diajak balik hayu balik ceng rame keneh coba pengajian diberi jam setengah ketek bujur hayang mantau nyaho HP 2 jam nepi ka belel kuat maca yasin 5 menit heulai bener teh buta teh poek hejo teh lambang Islam urang pak keur poek kana lambang-lambang keislaman ayeuna Islam jeung Islam pasea tapi nu kudu dipaseaan di luar Islam nah abet diantep naon nu kudu dipaseaan babengok HP teh pasea jeung HP beueutkeun teh bener Bu bewir cicing tan kokon ye ngerti bari ngomongkeun nu gigireun mana apa urang jeung saha ciri diu apa bau kesang jelas teu nyaho nu gigireun mah padahal keur diomongkeun teh kadinya si rumasa musuh nu paling nyata mah nu kudu patut budak leutik digoda ku game online pemuda digoda ku judi online indung bapa lagi digoda ku pinjaman online mata bener sekurang sunat tong adean ku kuda beureum giling baju meunang inyeum tiung denai baju denai HP Oppo ai kana hutang toho imah gedong soal imah gedong sigrong mobil mewah ai unggal bulan jangar kana sirah nah sertifikatna di bank kabeh pan eta teh adean ku kuda beureum ngan sakadar melaan gaya pamaranganna gaya benernya Bu eta kiro kudu gede ka hayang naon ibu tah tanya nu rumah tangga hayang naon nu rumah tangga jam kunaon rumah tangga hayang naon da ukur hayang sare mah bisa jeung guguling ge are ibu rumah tangga hayang naon dia sok tanya nu geus karawin ibu nikah hayang naon sebenarnya bawa teu tujuan karawin mau orang dia yang tanya nyerita lagi naon gitu jawabanana dina Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun jadi rumah tangga teh hayang sakinah mawaddah warahmah ibu ngadoakeun ka panganten jang maneh rumah tangga teh sing sakinah mawaddah warahmah bari manehna ge panor teh petet berarti pasnya berarti sakinah teh hese lain enteng ya Bu ibarat tetangga dipangnyanungkeun kumaha ceuk ibu sing kuat sing sabar kabatur mah coba salah gimana nu nyanung pae harita kene jadi sekedar teori itu gampang tapi praktek anu susah sakinah mawaddah warahmah babari diomongkeun ngan hese matak lamun hayang rumah tangga sakinah mawaddah kudu butuh jawaban naon jawabanana kolot baheula jawabanna tok aya geuning sawer panganten eta jawaban sakinah bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran hidup tina kanan bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja aduh Pak Kades bagja mohon Pak Kades menang duit ini mohon Pak Kades sing parek pilih asep mimiti diwuruk dangukeun kudua cepil simpe Allah mohon nggak tanggung gitu mohon kareke gituan nuhun Pak Kades sing parak milik deket rezeki anggang balai nuhun Pak sing parak milik deket rezeki anggang balai eta teh doa khusus kanu mere ayeuna nu mere mah setelah ngadoa salat
Asep mimiti diwuruk dangukeun kudua cepil simpen di mana nu jembar nya nama beda deui wartosan saja ayeuna nama beda deui zaman hidup lalaga sakola gede atuh teu aya ayo tadi mah nanti tega jadi temenah serius temenah Asep ibu gaduh wargi seberiji Asep mimiti diburuk dangukeun kudua ceuk aya keneh simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalaga lebar teu aya anu meuredi sok mak bios saur Rasulullah estu agama mah tetepuhi nyubadanan kewajiban tapi ina kudu sabanding tilang aku paburiut kieu setelah lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat lawan sekolot awur beasna di awur beasna di awur tah sakinah mawaddah teh palebah ngaburkeun beas ceuk ilmu mantek disebut majaz ceuk ilmu mantek disebut majaz ceuk urang Sunda disebut simbol ceuk profesor disebut falsafah jadi ngaburkeun beas teh simbol falsafah majaz kunaon ngaburkeun beas ta eta tugas salaki yen salaki nu alus teh rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah jawabanana salaki kudu cicing dina tugas naon tugasna ngawur sok awurkeun deui ngawur ka pamajikan ngabur lahir ku dunia ngabur batin ku agama maka simbolna beas diawurkeun berarti salaki wajib mere napako lahir mere napako batin hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jonjon rasikoan aduh ibu-ibu bari ngarangat ka salakina kada rengeto hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jonjon rasikoan magera nyangu tabeasna magera masak tah keur pasakna mabalanya yeuh duitna mabeli baju kacecehna raos teu gaduh ceroge kitu aduh nya da geulis teh kudu make alat mata lamun pamajikan buat beud jemdan jemedut tong nyalakeun pamajikan urang lalaki nu sareng pamajikan buat beud moal aya haseup lamun eueuh seuneu kunaon ibu baut aya kekurangan di salaki matak salaki kudu ngarampa angan sorangan kunaon pamajikan aing baut tong ditanya dan nu baut ditanya mah nyegab kunaon mama baut kusia telah diomongkeun matak tanyana awak urang aya naon na awak urang lebih ka pamajikan baut ka urang taong padaringan geus kosong beasna taong lipstik geus disokelan ku bini taong lodak geus depok tengahna moal pamajikan baut cabut duit 2 juta pikeun ka nu baut langsung cek ibu lontok tadi jadi solusi sababelah laki arijalu qawwamuna 'ala nisa salaki adalah pamimpin ngaran pamimpin alus ngarti ka perkara anu dipimpin bener cek bapak-bapak mantap da aing ngade ceramah kieu kalau ka ibu-ibu nu meunang mah urang nu keok mah tenang Pak sagedeung deui urang kitu kieu lagi bener Bu ngawur lahir ku dunya ngawur batin ku agama ngawur batin agama ngajarkeun salat ngajarkeun zakat ngajarkeun haji ngajarkeun umroh ngajarkeun agama lain tugas kiai tapi tugas salaki pernah ibu dipangadankeun ku caroge Allah
Wati ya. Bener can pernah. Kemarin bapak di ceramah di Tasik sing tepak pernah mengadankan ke pemajikan, pernah iraha bahasa pemajikan mawat. Rajin daek adan nungguan pemajikan mawat siapa. Nah kudu lalaki gitu apaan mere lahir mere batin, lahir dunia batin agama. Perhatikan lahir batina pakama pangabutuh dunia pek mere pangabutuh batin ge geunggeurekeun mun ibu keur kulem teu salat subuh cium tarangna. Jawab ku ibu kunaon anyun tarang tos waktosna netepan subuh di dunia bapak teh nyaah di dunia hayang babarengan di akhirat ge hayang bareng lamun di dunia hayang bareng ibadah ge pek geura bareng supaya bareng di alam akhirat. Ieu masalah kieu teh geun bayah antet majikan teh capeunkeun we cenah kerek teu jam 8 beuteung seubeuh ku daharna baju alus ku duitna tapi agama pantes ku amalna. Ibu kantos ibu dicium taar digudangkeun ku salaki. Agen bae dah kado. Ya mah keur panganten anyar tek bae kita subuh geus nikah mah sun kenena. Lamun ibu mah kado. Cobaan ke bapak subuh ke kumaha cek ibu ya baduy. Ini raruji. Ya kado ibu. Ya keur panganten anyar. Tuh hiji tak tugas lalaki ngawur lahir ngawur kati dua nu diaburkeun naon es bonbon permen ai permen rasana manis asam asin rame rasanya nah. Berarti rumah tangga teh pahit beungheur ladah haseum bakal karampa nah kuring apang ieu korbana da bobogohan melain ibarat rumah tangga bobogohan majikan hareueuh. Isuk-isuk ditanya, kamu udah makan belum? Kumaha budak awewena, ih kamu perhatian sama aku, kirim beas, ulin, ada harta lain ku cinta. Penting-penting ditanya, kamu udah tidur belum? Cek kurang main logika, mata ngabalas ge berarti acan. Nah cinta jadi bolohok. Ini ulin, mau motor beberek-bekan bari butuh, dorong kuduaan, kumaha nyebutna, iin dia. Coba geus kolot. Dibonceng ke motor butut, nah gajeleng harita kan dijejak motor ganti cek aing mobil atuh. Keur bobogohan jatuh di tajong ditatap aja diusap, kamu sakit. Macam budak awewena iya. Coba nu geus kolot kieu jatuh di tajong, kumaha cek salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh. Nya barareda matak ngaranna ge bobogohan, nyaahna ge bobodoan. Tah anu asli mah mun nepi ka ditikahna eta asli mata hampura ka budak ABG tong kagoda ku bibir lalaki. Komo aya bahasa engke keur ayeuna keur reunah neng reunah. Tapi jeung ke keur ayeuna keur geus palenung mah saha nu wirang kolot. Jeung ke keur ayeuna keur Rorea roji ya. Wah ya nyarang honey bunny sweetie darling babe coba geus rumah tangga teu butuh buba bebe udah penting rasa madu ieu aja disebut babe aya duit eueuh kumaha cek pamajikan pret nu gelo loba gaya teu butuh pret mata pahit peuleur lada haseum rumah tangga bakal karampa simbol mun ceuk ilmu mantek majaj mun ceuk urang Sunda simbol lamun ceuk profesor anu pinter falsafah hirup mata teu salah kolot baheula ngaburkeun beas tugas lalaki ngabur ka pamajikan teu salah kolot baheula ngaburkeun es bonbon peringatan rumah tangga teh pahit peuleur lada haseum bakal karampa mangga bisa dipercaya memete alus teh metoha ge menantu teu gawe geura tuang urang sareng sabulan 7 tahun menantu teu usah nyeniran pan ka hayang datang menantu terwudud kur bener hayam barang lomok beki usaha tara beri gigireun minantu mata kesuka teh hayam teh leungit dicetek ku minantuna ya tapi kan ngompol dengan sabodo anger pak pahit beher lada hasil rumah tangga karampa batak nolol we agama persyaratan anu tangtu keur menuju sakinah mawaddah warahmah man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Allah dan mereka alusan rumah tangga yufaqihu fiddin. Dua nana dipahamkeun agama. Balik deui we geuning rumah tangga sakinah mawaddah teh ke kumaceuk agama. Sugan karena gelis lain, gelis mah relatif 30 ka handap gelis, 30 ka luhur mah geus beungaran gelis. Boga budak hiji gomelis, dua cementil, tilu kapusut, empat abut-abutan, boga budak lima ku deg-deg abang ngabutahan, kasu nomor hiji bea ku sorangan, salaki menara kok kana tambang dak kasere. Sikeun ku salakina gede-gede teuing awak teh beuleung ke kantor desa, ngayakeun senam 2 tahun, eta mah senam 2 tahun da teu begang kalah kebeuki mebel. Nah tukang senam nya goyobon nya comro nya misro nya liliutan atuh salaki mah beuki begung nah mikiran hutang urut baso jeung goyobon. Letak rumah tangga mah aya ijab tarima abdi nikah kaputih tegas bapa tarima dirinya lain rek narimakeun geulis ngabungkul kagoreng patutan pamajikan ge kudu bisa ditarimakeun. Beuh nya bawel pamajikan mang mah leboh. Tong diganggarkeun bae alus kena boga pamajikan bawel katimbang anu pego. Lamun boga pamajikan bawel tong nyadiakeun radio tong nyadikeun TV kana cenah si eta. Bener Bu. Matak sap nu bawel tuluykeun. Jeung nu pego mah bingung ngomong. Naon? Tuh geuning eta. Jadi ayah hikmah. Ya, lain karena gelis mah relatif. Orok eueuh Tuhan seuri lucu. Mimi eueuh huntu seuri da mulingkak. Abah keur ngora nuang sukro dorok-dok mata keresep nu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero. Sakapung huntu kateleg sukro kaluar. Oh, kesampurnaan gelis teh waradul ngungkul, mata kula gumelis suruh. Ya bau. Makasih kula gumasek naon? Ciptik. Lain gelis. Sugan ku harta bana, beh. Oh, batur nu di luhur oge. Rumah tanggana balaleungan teuing bangkrut. Kurang kumaha gelis jeung beunghar. Nah, eleh kudu di kampung jelema sangsara. Arawet we rumah tangga teh ya. Asli imah butut, sare tibra. Ima butut dahar mirasa nya coba nu beunghar kuat keung ku bangsat kitu sangsara mah teu keungeun nah eueuh paokeun malahan pangijeng bangsat ke bisi mah derek maos nah aya coet di mah urang nu beunghar keung ku tuyul nah loba duit coba nu sangsara keung ku tuyul henteu tuyul lagi usapan buluna nu beunghar mah nyeun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapeukeun lawang pantok naon eta tolak bala karena naon tuyul teh asup coba nu miskin aya di imahna tolak bala eueuh nah pantok lagi hujan kita tuyul teh blus bos ini matak nu kudu ku urang diteangan lain harta kajongjonan hirup jongjona hate gumantung pamajikan nu bisa ngajongjonkeun ke si hate matak ibu keunakeun kana rasa kudu bisa ngarasakeun kacape kalungse karibu salaki ngarah tenangeun balik salaki usaha papa geuna lawang pantok bapak geuning sumping rengkuh ieu teh lain cioy atuh greget atuh dah rengkuh bapak geuning sumping nya mah gek diuk dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan sing sopan deuk usaha salaki dihargaan lamun lain ku pamajikan bikeun ka salaki ieu bapak cai teh punten teu jeung gula suruhut ku salaki diinum katepeuh jiga nu amis ternyata nu amis lain gula naon atuh nu amis teh budi pamajikan ka salaki well geus diinum cekelan leungeunna suntangan ulah coba-coba nyebutkeun bau kesang nah ai kana duitna beuki bawa ka jaman beli teh can ibak bapak beli teh can ibak ieu aduk ieu odol ieu sabun mangga ibak heula dekul salaki mandi tungguan ku ibu di luar keluar salaki ti WC siapkeun sarung koko jeung kopiah kebutkeun sajadahna mangga bapak netepan heula dekul salaki salat kuliweuh ibu geus salat teh kuliweuh ka hareup deuk naon deuk nyuuh dina lahunan salaki kadenge gitu ngeluk ngalahunan salaki kok ibu nyarita bapak hapunten izin abdi kuputan kemang kadaton buah kolbu cinciman jiwa hormateun abdi damun abdi tiba heula nepi ka ayeuna abdi can bisa juga bakeun keur jadi salaki ibu maleun ngadengekeun ceramah nepi bibir urang eta kucak petana laur ibu itu hareup eta kucak petana
Apunten ibu, apunten sepuh Pak Kades ieu ceramah teh jero teuing. Patak ieu calaleungeuh kieu ge da. Wah di dieu nu kitu ka salaki. Wah tadi tembul urang dina aku tak mau belah dinya mah pisan. Dan aya ge salaki balik teh langsung nagok menang duit teh. Geus leungit ka soleha. Ngarah jongjon salaki tarimakeun karena pamere salaki deug leutik atawa gede nu bisa nu penting bisa ngamanfaatkeun. Urusan barang dahar bae teu giji-gijian ge lah. Moal make jeung starting moal make jeung kurang giji kolot baheula ge barang dahar jonge jotang babadotan hidup sintrong leunca takokap digares geuning jarak jaget. Nah, ari nu ayeuna barang dahar 4 sehat 5 sempurna kudu aya apal beureup apal hejo. Heueuh giji pinuh ngan sirah jangar meunang anyu kabeh atuh. Maka kolot balong barang dahar ge jadi rarung, belut, pek-pek, belum, dahar, cagur kudur, sisi kongkoh, telem kongkoh, itu paruh-paruh nya kalau balak barang dahar teh sama bro, tapi jangan ayo ayeuna super giji dugang daging bening setrum da penyakit mah ditangtukeun lain ku dahareun kunaon ku si hate. Asli ibu penyakit paling ditantukeun ku dahareun ku si hate. Barang dahar pira kadar jeung uyah gigireunana bala-bala kurupuk 2 siki. Tempo uap salaki sagede peureuk lop. Jag-jag nah ngeunah hatena. Matak nu matak ngeunah barang dahar adalah ngeunah hate. Kajen daging hayam aya tapi ibu mah cobrot wae. Usaha leutik barang lemuk hayam kieu wae. Teu asup kana beuteung ge kana ti poro hayam ongkeng jeung ngabura di ongkong. Ya, maka tugas ibu teh ngajongjonkeun ngageunahkeun hate salaki tah disebut weh sakilah. Kahartos. Insyaallah. Ana tinggal tugas ibu, ida nadarta ilaiha saratka direret masket di tempo sono imut lucu ngageleunyu sumeah darah dia halus budi hade basa kasaha. Dandan ibu teukeun urang mah teu percaya. Ieu urang pengajian kuat rapih kieu. Dangdana teh jigana buat heubeul atuh. Kamana kan pausan mandi saja pakai susungitan sakar disemprot. Kelek dada bujur-bujur. Disemprot teu ka mana teu pangausan. Ngaliwat duit murah teh. Udah dicopotnya. Kalau lalaki saja tangseu ka sungitna geus jadi dosa. Deuk susungitan mah hareupeun salaki. Ayeuna ibu aduh ieu garulis teuing di imahna. Wadas tar barengkel pake. Tukangna pancing 15 siki warna-warni juga partai cobos. Geus acak bu. Ngageulis teh bek bae ngan keur salaki ulah keur. Nah, ini aya Bang Emo. Oh iya ketua namurnya. Perkumpulan apal abdi nulimaan. Beriung terus narangtung aku bersumpah dan berjanji. Di kalima hiji teu kabayar ku tang urang teh kun opat. Nah apal apan pernah ngeslokin si eta. Kadang ulah ecrok salah kita apal diomongeun ah. Ida nadorta ilaiha saratka direret masket teu bosono imut lucu ngeuleunyu sumeah darede halus budi hade basa asaha ibu. Nah, hiji tugas itu. 2. Ida amar taha atau atka di mana dititah wajib patuh usaha. Istri soleh mah bertunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Punten abdi keur ngomongkeun istri soleh, lain ngomongkeun ibu. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Ka mana mah? Tunuh bade kulem, uyos lamun bapa mi warang langsung buringas. Mana bapak? Istri soleh. Nah, ida amar taha atau atka di mana dititah wajib patuh. Kajian keur tunuh dititah ku salaki pek patuh. Sawarga dibukakeun, ternyata surga dibalik perintah suami. Matak ibu ngagugu ka salaki, surga dibukakeun. Surga dunya duit dibikeun kabeh. Surga akhirat ti Allah pamere. Matak pek hayang duit gede mah geunahkeun heula hate salaki. Keren. Duit leutik beh kana naon. Ya, apa kieu hal yang ngawin lagi.
waktu tobat-tobat tina duit teh dibere leutik tarima bere gede nuhun anggar sikap bere leutik beeng naikkeun ini dibere 1 juta kokoro 7 sarungna geus diceklan sono aya 1 juta mah coba salah kitu barang bere sok Kang dek sare di dinya jeung tumila di dieu 500.000 kacau tong kitu keur tuluy dititah buringas nu soleh tah lamun ieu mah tibalik keur buringas dititah ngadah-ngadah tubuh mah ka mana kulem nah hama jeung kulem tempo atuh sekitar 11 baca sok kana TV angar listrik urang deui ongko deuk sare tapi hohoak bisa nah aya naon pang ninyohkeun ci kopi ka dapur aduh dapur jeung maneh teh deukeut maneh Belanda ieu aing mah boga salaki maneh mah deuk sare leos ke kamar kubrok panto ditutupkeun kurak kusak gitu kusak sare tutupan ku simut ongko sare ai dada burung ternyata keur ngagosipkeun salakina jeung tetanggana leungit tak kasolehan idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh tapi lalaki ge ulah tuta titah lamun salaki geriweut pamajikan geriweut sabu pangunang tuh yang pemajikan keur nyusuh budak di gemol mah kadenge eta ceramah ustaz nana nu kamari geus hayang surga bubu dari itu teh ngalawan teu bisa akhirna heueuh ngabubu bade naon aa paningkeun kopi leos pada dapur tongkrang da amok ai budak di gemol pan lehona teh nyaksa ka dinya ocek jeung si kopi tah pak kopi seruput terakhir mah nah kopi teleur jeung pangset kopi anyar tong riweuh buat di endrim salaki matak bapak ge kudu apal posisi ulah tutah titah nalika pamajikan geriweuh balen kudu saimbang apa sih Bu titah amartaha atau atka di mana titah wajib patuh tilu hafizat kamali kawan nafsi sing bisa ngajaga ngariksa diri tong masukkeun lalaki sejen tanpa izin di salaki tong kaluar ti imah tanpa bareng jeung salaki tong pernah ngawangkong jeung nu sejen tanpa aya salaki tong weaan jeung nu sejen nah ieu mah jeung dikitu-kitu situ nu ngagosipo lamun ujang boga mantan pupus di ayeuna nomor WA anak bisa capekeun naon mantan dipuput riweuh matak jadi mantan ge bareng geus teu bobohnya bahkan silaturahmi teu kudu ngaran-ngaran geus nikah mah ieu pamajikan urang ieu salaki urang geus teu kudu loba pamana karep riweuh kecuali lamun ngaran diganti mun lilis ganti ku Udin Kangge bae Udin telepon si pemajikan Pak Udin telepon gebek bapak nah dari lilis we sinam teuing saha geus beureun ka desa tapi don kamali kawan nafsi sing bisa ngajaga ngariksa diri jeung keluarga kalau tau menang barang beres sasen beula saketip lamun salaki teu ngijina teu meunang bageur teuing ka batur lamun salaki teu ridho nah ibu teh nu bogana salaki jadi kudu kumaha ceuk salaki tah kitu ya lu tugas kieu opat birrul walidain sing alus ka indung bapak nah apaan patokan ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sudil walidain boro-boro mah sakinah mawadah di alam dunia surga bakal dibikeun ka jelema nu dipika ridho ku indung bapana matak duk nikah teh penta ridona indung penta ridona bapa kikiran modal saha modal kolot lain modal anak sound system ieu kudu 2 juta sound ieu marawi sabaraha oh iya sound system 2 juta marawis kudu 2 juta 4 juta can kaolahan tuangan wah geus puluhan juta ya korban ieu bapak ridho melaan saha melaan anak balikeun duit ka kolot teu hayangan kolot mah ngan hayang dipangnebuskeun kunaon sin barale rumah tangga beak sawah beak imah kolot ridho nu penting rumah tangga anak salamet bener ibu asli
Oh iya, pentingnya kudu sabaraha. Uang mah aya 10 juta. Sistem 2 juta, iya 2 juta. Jadi son bayareun. Tuangan bayareun. Yo cicing heula. Can yo hadroh bayareun, kasuk ngadatangkeun anak gerahana ge. Alah ngemplong. Anu mun dibarejaan. Ridho kolot, ridho melaan anak-anak mikeun duit ka kolot teu hayang ngantang nebuskeun sing runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwih kadarat jadi salogam buktikeun rumah tangga sakinah mawaddah kolot mebagja bahagia nempo anak rumah tanggana salam bener ibu kita minta doa atau kanu jauh ka kolot abdi ge kitu sing Pak doakeun abdi rek ka mana cenah maneh ka Subang ai balik ke Subang rek ka mana ka ujung Berung. Oh, cenah ku abah didoakeun sing hasil tuh tempo. Doa kolot, ai tukang sono meureun deuk gawe teh minta doa, teu meunang-meunang betul. Maka sing abdi ge pentah heula doa kolot ai bade damel. Marah bebeunana. Ya, bukti kira nyanyi kitu leuwih ti 1 juta ya. Ade asli kudu geol kanan, geol kiri, karena barang 1 juta, urang mah teu kudu geol terpletuk jadi. Leuwih ti wae lagi kira doa kolot betak sing harade kanu jadi ibu balat leutik minta duit ka kolot kolot teu mere kunaon teu boga ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot ibu ceurik nah kolot teh geus eueuh geus ruku padung rapul mah katuruban taneuh beureum kajian moceak maratan jagat kajerit maratan langit ukur tutunggal anu jentul di luhur kubur mata lamun deuk baraleng ayeuna kumpang mengpun inu keur aya tanya ke hayangna naon karesepna kumaha we kolot ka urang baheula ibu keleutik kolot usaha hayang naon nyai maneh ibu kan goyobor comro misro kolot mawa belaan guru cileuh kentel peujit nahan lapar nu ngaran kolot nu penting anak seueur aya lauk sasiki inu bapa eudeuh dahar ngalaan jeung uyah kunaon lauk teu didahar keur anak laras ibu asli Pak kanya nu ngaran inu ka anak bapak ka anak beak TK abdi ya keleutik kitu pacing teh kirim naon boyobor comro misro dikirim ku kolot teh matak ayeuna abdi geus gede pun bapak 80 tahun wajar lamun abdi nyunggumakeun kolot Pak hoyong dikirim naon ku abdi entong cenah mana teh bakal subuh balik teh Indomaret tutup Alfamart tutup ngalamun keukeuh mana hayang ngirim ka kolot sadiberena kudu hajat we kitu abdi teh bawat abdi sok nataan hayang goyobot hayang comro hayang misro abdi ge ngabales kahadian kolot pacing teh hoyong cau wah cenah cau ti ujung Berung momo teu galede tapi teh leutik petot matang diasup ya omong itu goreng-goreng mau gede gitu oh komo nu genyur mah ulah pisan cinta hoyong ranginang oh kumplitan we ibu barang tuang di restoran meuli sate 30 dateu tuang kabeh disesakeun 15 siki keur saha? Keur anaknya. Matak abdi ge inget lalakon inung abdi jeung bapak abdi kitu matak hampura bapak hajat abdi moal barang dahar di dieu. Naha hayang bareng jeung kolot teu dibawa we. Kolot. Oh nya sakumplit mah. Da engke teh abdi asa dosa jang maneh geus dahar parantos di mana di nu hajat jeung naon jeung daging kumaha bapak urang wa teu mawa tuh dosa abdi matak supaya abdi teh dosa kolot abdi ge beula nahan lapar abdi ge ieu teh bener Pak nahan lapar ngan teu tega tuang di dieu deuk di bawah nah hayang ngeugemalkeun inung bapak sakeclak cimata inung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak ibu ngalahirkeun budak teh nyeri bener Bu panayeuna mah ngalahirkeun kudu disesar mah indit ke rumah sakit dibius sapotong bunting cekelan ku dokter dikereut kerak tuh cempo nyebut kerakna ibu-ibu kat buri kat bulu penuh contoh bapak-bapak kalah kieu we da teu marasakeun ieu obatan atuh ngeus digunting, dikodok, keluarkan budak, balina keluarkan dikual-kual di jerokna, naha bisa aya darah kotor. Ngeus digunting, budak keluar, bali beres, dokter nyokot jarum, ejeng bola, anu akur ejeng kulit dikaput. Tah ieu pahlawan nu sajati teh inung urang.
nama kejeng pahlawan nu sajati digunting melaan anak dikaput melaan ieu tah otak cek urang mah ge bunting we bungkul tong dikaput deui antep ayahnya tuh. Jadi aya dua makhluk nu digelaan anak jeung bapana. Mata ieu pahlawan keur urang-urang mata ieu ibu-ibu. Mata freedom of ibu-ibu we sugan. Tak sing hade ka indung, sing hade ka bapa. Al jannatu tahta alal aqdam. Surga di bawah telapak kaki. Hayang sakieu mah enteng deui. Ieu mah surga gedikeun asal kolotna ridho. Boro-boro sakit, boro-boro surga sakinah mau dimikeun lamun kolot nyurucut cai panon nyeri hati ku kalakuan anakna mata bubar teh dia sok tolong kolot teh ulah ibu baju aralus ai kolot sapotong di teka bedag ulah urang barang dahar ngaraheunah ai kolot anyuk ka hutang ulah urang cicing dina gedong sigrong ai kolot usum hujan nyaraksakan eueun mangmenerkeun sing sadar surga dibukakeun teh kariduan kolot deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji ditolak teu ditarima lamun indung bapa nyeri hate ku ucapan jeung perbuatan ngaran anakna kade bubar teh dia tanya ka indung dua kasalaki mun ibu pernah hoak sesentak kasalaki balik jadi teh dua tangkep ayah sok salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay oh tobat paling kuat 3 poe keur nebus harta, keur nebus bana, ibu hayang kaentepan ku harta, hayang kabeuntepan ku bana, babari Pak. Perhatikeun nu miskin, perhatikeun nu susah, perhatikeun jelema bingung, perhatikeun budak yatim. Naha naon urusanana beunghar urang jeung budak yatim, doa mereka, doa maranehanana, doa budak yatim, eueuh jarak antara dirina jeung Allah. Laras Bu, beunghar hayang pedit dikukut atuh teh. Dieu sia gedong sigrong teungeunah di cicingan, mobil mewah teungeunah ditumpakan, sawah lega teungeunah di pelakan. Nah, pedit. Kan loba jelema beunghar teh dikasih saku ka beungharan. Bener Ibu? Loba jelema beunghar kasih saku ka beungharan. Budak tatangga ngaduk ale cige, kadi tau geus eleleungitan, berarti teu aman ku budak bolon. Kunaon si eta? Aya bangsa teh kuat keung hancip disarakan. Atuh ngarona hancip. Baca kancip dek ngarona heung teh kajeun kumaha urang we. Tapi kalau bakal keung beunghar teh nya. Tapi ka imahna ge wae anjing helder aya. Lo bakal keung kunaon? Loba duit sieun di pauk batu. Mata kahirupan mah jongjona lain harta. Dina naon atuh? Dina agama. Bener Ibu. Otak sok singnya ka budak yatim tadi contohan itu kudu hajat mana cabutan teh. Mun aya kaluhur nya neng nya. Pada santunan tinu hajat atau ada duit ieu maksudna teh. Hajat kumaha itu santunan teh? Pada santunan oh aya. Mana duitna tuh ka dieu? Da urang reuas mun ieu pun bagikeun deui. Abil. Aya Abil. Abil sini Bil. Santunan anak yatim tinu gaduh maksud kahiji Abil kadua Nida katilu Mika opat Puja 5 Putri 6 Uden 7 Neneng 8 Alo Neneng 8 Amel Girang 10 Dede Girang kumaha ieu teh 11 cucuna Pamaja yuk pame ayam orang kali yatim nah sok ka dieu Abil Nida Mika Puja Uden Neneng Alo Neneng Amel Girang Dede Girang beureun ngajuruna di Girang beureunnya cucuna Pamaja aya teh yatimna Bu aya wah areueuh hade. Nah, anu dipanggil anak yatim nu datang kolot yatim gitu. Ari santunan teh duit ieu tuh mah. Atawa bapak hajat tadi masih ande ka yatim gitu. Atawa ieu bagikeun. Atuh meureun jadi urang nu merena ieu mah. Aya ulah yatim nanti. 'Nah, 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 'Nah,
Nah, udah yang izin segala. Ayah PRW tuh, Ibu RW, Ibu RW. Daripada hebel lebih ke jam 3 mau beres, iya cepengan ku ibu. Oh, RW di dia sah. Pak RW di dia. Mana RW iya? Nah, udah boleh orang dia. Papanana RW tadi. Oh itu menurutnya ke yatim nanti. Pesta pak. Oh suatu kali orang itu. Sebarah ya pak? Oh ditambah. Oh apal dan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tambah 11 gitu berarti 1.100.000. Berarti kurang 100 gitu. Tambahan tidinya. Jadi budak yatim itu kadar ya. RW. Sok atuh ku RW ka dia RW. Nying pamasihkeun itu mah ya hiji. Pada mana Pak RW? Buat datang di RW negeri. Aya Pak RW. Sahawe tuh anu apal budak ieu tapi uning enggak kamu orang kali ya. Sok atuh sahawe. RT mana Pak RT? Ya, kumpul mau dipentan duit nanya euy. Ya katitipan teu gaduh hajat, kanggo murang kali yatim pang bagikeun kitu. Oh lain. RT mana Pak RT? Tuh aya di RT. Pak Ustad, mana Pak Ustad? Ya, akang orang dia. RT Malila aing kalah ketika subuh. Nitip di nu gaduh pamaksakan kamu urang kali yatim saurang teh 100.000 mau jalannya. Tadi urang bagikeun deui ka barudak. Tadi sabaraha urang? 7, 2, kilo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nya. Mun 10 ku 10.000-an teh 100. Ya. Besi eta totos, aku iya gantina cepengan 300 lumayan bisa. Tuluy cing kumaha abdi ya. Anu Yosua 70 ka ditu. Jompo. Mana? Jompo aya teh. Sia teh mah abdi semua. Atuh kudu kieu leumpangna tah. Anu mana? Mak, deui mak. Orang gitu mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 juta dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tadi receh kasih sikeun hoream itu receh mah. Ngomong doaan. Mak sabaraha tahun Yuswa? Allah, panjang Yuswa mah nya 70. Zaman Belanda rutinanya. Zaman gorombolan rutina. Ayeuna mah datus merdekanya alhamdulillahnya. Para jaraka gaduh sabeujing urang kali. Araya di dieu. Oh, bahagianya tos garaduh mantu gitu. Buyut. Ari ibu kenal ka Pak Kades di dieu saha namanya? Pak Kades di dieu. Pasa? Oh, Pak Dadang. Jadi mama asa dipimpin teh ku Pak Dadang ya. Pak Dadang mah bupati, Dadang Supriyatna. Anu kamari Pak Dadang nasehat. Janten ku ieu ge Pak Dadang. Bios. Nah, Pak Kades teh apa halu? Orang mau kasirian wae. Kamu mah. Ayo kamu mah. Kamu naon we nya? Terus ayo saepkeun ayo. Genah aja kalau aku kasirian. 1, 2,
Ya, kalau emak. Nah, nya mana cuma. Nuhun. Sing kumaha urang deui. Pak, kalau bang metode kieu tangketan udah harus teh pasti bakal kolot unggul. Oh, tah untung aya receh tukang sol. Lu kasih baraha, bukanlah aku ke apa? Ayo bapak-bapak nih usul genep 5 kahur. Bapak-bapak. Tuh, pajar kentu cenah bapak gue tah mana cenah huisan. Jadi ukur huis. Yatim atos, jompo atos. Pada KM. Mana pada KM? Pada KM masih dia ya deh. Benaharana atau benahara DKM masjid. Pur, ya. Kemana? Akan deui. Tadi Kang. Wah, yang penggedean 1 juta dibikin kabeh. Buka itu 1 juta sana. Iya mah. Bila aya kerugian masjid, toa bisi butut atau naon mah akang. Damanya adan keparepetan. Ya bang tuh urusan deh. Kuat murilang atau datang tadi ya. Kurang ya. Ya mangga nuhun ya. Tambahan. Orang ya, 80. Nah, ya mari dibawa terkenang-kenangan. Dina lomari kan. Karena lomari ya. Gede kan ka DKM keun. Naon rek leusan cenah nyanyi tinggi. Nah, ceramah mah kita urang sok protes deuk leusan. Ieu teh geus 10:30, naik teh abdi jam 8, berarti sajam setengah biar aku teu wareng. Oh henteu, hoyong dugi ka tabus maraha. Oh, hoyong 12, heupeuk we ibu sorangan. Urang borong mah urang barawi we. Miheur jeung da. Ibu bogonya karunya sakit dan kabeh hatur babok sapanon cerang sapakan bogi agung cukup lumur jembar sahampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.